lur. Wilujeng wayah kieu. Wilujeng patepang dari sareng simkuring di channel Amul X Studio. Ada hilap. Like, share, sareng subscribe na. Sing loba lah subscribe na eta hiji motivasi ngesim kuring langkung inovatif kreatif di ngadamel channel si konten channel di Amul X Studio. Jadi nuhun subscribe, like, share. Di channel ieu aya masih aya kisah deui. Zaman-zaman katukang zaman ieu mah keur zaman jaga studio. Hiji waktu zaman baheula aya budak anak band, biasa style anak band, style gagah. Oh no. Datang ke studio tah. Tok ya. Punten. Dibuka tah. Kumaha lur? Studio mang, nya sok latihan ya. Harta si budak teh asup studio. Set pas ningali pantau studio kaluhur rada tangga ngawulang tah. Baru dibaca ada pikiranana maksimal 7 orang. Ngawulang tah si budak teh teu ngomong-ngomong acan. Mun dirusuh-rusuh pisan. Mang, ampura sakedap cenah abi ka kantun. Tumpah tah si budak teh. Tak kuring nungguan lila. Ya ka mana ieu budak ngerek latihan cenah ka dieu keneh wae. Tungguan teh. Akhirnya datang oge, berujung ngesang uprot pokoknya mah. Datang. Mang, teu cios na latihan teh. Nyanaha make teu cios sekuring teh. Teu soalna abdi tiluan ieu. Sedangkan cenah ka dieu maksimalna 7 orang. Cing teh. Kumaha? Nya ieu cenah maksimalna 7 orang abdi ngan tiluan. Kumaha atuh? Lepak tarang kuring. Kemarin maksud mah pada nungguinnya pelan 7 orang maksimal. Makanya pilih 7-an lain gitu maksudnya. Ulah lebih 7 orang maksudnya ke situ. Dasar budak da anaknya harita. Tadi karena memang itu buktinya dari zaman harita mah. Beda gara-gara dikisah maksimal 7 orang eta baru nama tiluan, banyak 7-an baru kita masih keluar. Aduh, ayo dia banyak.